Punten anu kasuhun bobot sapanon carang sapakan simkuring aya utusan nu ti luhur ti para pupucuk payung agung atau nepi ti para leluhung urang sadayana atuh bijaksanana ti para karuhun ti nenek moyangna anu tos ngalakonan tujuan paniatan waktu tadi tah ayeuna tos sumping kasim abdi teh piwareng dugikeun atuh bade narimakeun atur nuhun henteu da sadayana ge tos ngagaduhan hate anu lebih utama gitu tah. Ayeuna tinu urusan ayeuna ulah aya basa Inggris kurisi rempan ku beja carita di mana-mana dan nu kagungan mah leuwih awas pada awas tingali. Tah ayeuna bilih aya naon sasauran simkuring kasadayana kapunten nu kasuhun bilih aya kalapatan kaluluputanana bilih aya tinu ucapan kirang tata kirang titi kirang sopan kirang santun bilih celedog ka para ulama ayeuna atuh ngaluhuran ngalalancangan hapunten bae da simkuring mah hoyong sasarangan nuntut raut sauyunan saeuneuk sarigat tari polah teh anu sahate kantun sapikiran sila asa sila asu sila pikarido sila pikacinta supaya alam teh janten bahagia haruun urang bahagia atuh nu nyiptakeun alam jeung anu percaya alam jeung nu bakal diuruskeun ku anjeunna meureun sadaya teh urang teh bakal merenah bahagia lamun aya anu turun ti luhur teh nepangkeun kasadayana teh supados ieu tiasa beres rapih deui sapertos mula-mula ta eta. Tah ayeuna ka urang nagara Indonesia Pulau Jawa umumna ka luar negeri teu wiji-wiji sabab simkuring pantadi anu ti payun tos diterangkeun da geuning sumping deui kana kieu deui abdi teu meunang hoream teu meunang capek teu meunang tunduh da meureun ngaranna ge aya amanah teh leuwih berat teu dirugikeun mah digekeuh ku nyalira heuh da abdi teh ti baheula mah bora-bora kieu ti warang nyumput ti arang nu tiasa sauran oge abdi mah da heuh baheula meureun tiasa soten da ayeuna mah benten deui tos ganten wujud simkuring teh. Tapi punten sanes ngalalancangan ka para kiai para ulama ajangan kiai santri bae hajina atuh tinu pertugas-tugasna sadayana nyaeta ti Bapak Presidenna nepi ka wakilna atuh ka NPR DPR-na ka Kornelna insinyurna atuh ka gubernurna ka Bapak Polisina ka Bapak Abrina atuh umumna kasadayana anu tos janten tugas anu disuklak siklukna sadayana sing janten sararehat sing mulus rahayu berkah salamet sing janten kenging turunan anu sakinah wadah rumah teh lain rumah tangga wae putra oge sing sararae sing sahate sing sapikiran supados alam teh janten bahagia mulia deui sabab Indonesia teh menurut tinu jalur ieu teh bakal luar biasa negara Indonesia Pulau Jawa teh bakal sugih mukti sagala kitu kieuna matak simkuring ngadugikeun kasadayana hayu urang babarengan hirup urang silih asa silih asu silih dudu silih kacinta ulah silih gorengkeun da sadayana ge kenging nu kagungan dulur urang kabeh oge sampai sajagat teh tah ayeuna simkuring hapunten sakali deui atuh nepi ka bawahanana ka dieuna meureun bupatina atuh camatna kahandapna ku RT hayu masyarakat ageng masyarakat alit seperti sapi ageng sapi alit teh tah nu ageng jeung alit teh kudu sapikiran tah kitu sabab naon urang teh da teu paheuyeuh-heuyeuh leungeun teu kapawota tangan teh sareng saha lamun teu ku urang-urang keneh ayeuna raribut burder ditu ti dieu naon untungna naon hasilna tos cilaka mah geuningan saha anu bakal janten masalahna sok urang ninggalkeun jasa lamun tos dicana kudu kagungan mulihna ka akhirat naon jasana
ulah ninggalkeun jasa nu awon tapi ninggalkeun teh nu sae supaya turunan urang teh kacanak sae kitu tah. Punten ieu mah hayu Bapak Haji nepi ka para ulama kiai santri Bapak ajengan abdi bungah kalau kalibat saking lah bungahna nepi ka ngadangu ka ditu ka dieu caramah kitu kieu sugane jeung suka dileukeunang anu tadina kitu jadi ngartos saha anu saena tah eta kitu. Matak abdi mah ayeuna kapungkur memang abdi pinter carios keur janten raja presiden ayeuna janten si ucil lamun si ucil teh mah kitu jangkung badag sim kuring teh baheula mah nah da kali diciptakeun jadi kieu sedih sim kuring teh ayeuna mah baheula mah bunga sagala laksana ayeuna mah saung ge butut tah kieu diolok kadunya teh sugan teu ngeunah kita kadunya deui teh geus capek baheula ge mimpin-mimpin kieu teh sabab kita kadunya deui sim kuring teh moal cenah moal nepi ka kasiksa diri ngarusak raga ngarusak umatna moal sugan teh moal kieu jalana abdi teh mana sasayorana teh baheula mah aduh sabab ayeuna mah benten deui geuning tah pamirsa ayeuna lalakon catur kapungkur teh aduh susah lulumpatan di leuweung peuting teu tenang tuang teu bebas kadang-kadang karek sabaraha huap dilegur di ditu dilegur di dieu nepi ka teu puguh pikiran tah sim kuring teh tanda bukti bararengkok keur digusur ku mobil tah sim kuring laruksak paretot sugan teh moal kajadian masalah eta padahal masih kuring teh dijantenkeun teh hayang ngabahagiakeun sakabeh matak lamun aya masalah damai ulah riributan dawa untungna sim kuring ge jadi nu kieu ayeuna meni keneh jadi rakyat leutik macul di sawah tuang tinu galeng bahagia kajen buruhna saeutik nu penting murni eta asli tak kitu pamirsa. Matak ayeuna atuh ka ujang nu kasep nu geulis sok geura tarurutan ngeunang heureuy HP daya waktu tuturkeun para ulama rengkak pola sepak terjangna supaya diri urang teh ulah poekeun obor nek kitu nu kieu teh atuh kanu janten pimpinan ayeuna presiden ulah bade aturan awon kanu tarugasna oge kabeh kudu dihargai ku urang ulah mireungeuh ragana mireungeuh mah tugasna kumaha tak kitu urang mah ceuk basana rakyat leutik kulom tibra ayeuna mah baheula mah rakyat leutik oge capek digoyangkeun di balong geura lamun kulom teu keur ngarona rakyat leutik mah susah ayeuna mah rakyat leutik oge motor ge bisa kabeuli baheula mah bujang-bujang lamun tuang oge pamirsa baheula mah sapangeus si boboko mun terang mah saseubeuna di alas lamun aya 5 teh 5 piring geus we saseubeuna ayeuna mah pan bebas ibarat bapak keur perjuangan 45 ieu baheulana di leuweung lapar kitu ge naon sapanggihna ngabela naon ngabela nagara ngabela umat tah ayeuna cik sing bararisa sing jalujur sing balaner dukung pimpinan teh kabeh ulah ditarukangan hormat ku urang tah kitu tilang bara aya paniatan mah hayang jadi polisi bantuan nagara teh supaya mulia ieu di Indonesia teh ulang luar kituntat manisa arti walau hadaku alim iki ulangan kali itu kali dia malah aya bukti lamun hate urang can ngajadi bener jujurna tak kitu pamirsa matak meureun urang luar negeri ge bahagiaeun sugan we nurutan contoh di negara Indonesia ulah nyalahkeun kana tugas teu nyaho nu ngadukungna teu bebas hatena murengkeun mana sok ayeuna mah
atuh ayeuna jadi presiden naon kitu kieu memeh janten sakitu puluh tahun paniatan rek janten ya karaos ku simkuring baheula emong ke jasana nu murni nyaah ka lingkungan nyaah ka bangsa ka nagara ka umatna nyaah kanu nuluykeun ayeuna nu megang nyaeta tihang agama nya utusanana da baheula mah mun 10 utusan ti Allah Allah teh kakasihna muha naon Allah ti Allah teh kakasihna teh ka Muhammad pamirsa sanes lancangan simkuring ye saha anu di luar langit saha anu dihanap ye anu dicincak ku urang nyararios jukut oge ye tangkal kai nyarios tangkal satatangkalan kabeh nyarios sabab pokona nyisri Papua Cibubu hawa anu ngahirupan urang eta teh punten mah simkuring mah sabab naon ayeuna utusan mah leuwih berat keamanahan mah teu diduwikeun kumaha didugikeun bisi salah sabab geus ngalaman digugusur ge geus nyeri hate baheula geus embung abdi teh alim sok tapi ayeuna disalin wujud jadi kieu wujud simkuring da badagong badag sok we talak yakin talakna bacakeun tahajud sok tempokeun beungeut simkuring wujud kawas kieu engke mah moal cenah ceng kitu we naremalana teh pusing pan simkuring mah hayang ngaroko musafir pe pikirkeun tuang sapanggihna pujo-pujohun ke perjuangan sapanggihna aja teh manggih di kieu ampun tobat matak sinyaraa atuh kanu perjuangan baheula teh ulah ditarukangan aing ngucapkeunna paling ter sagala oge tapi kabuktianana teu anger sadetik samenit teh serobah deui lain manusia jelema jual-jual teh di ditu teh loba bedana sok we pikirkeun ayeuna jabang ngon munding simkuring teh ayeuna teh ai kawenehan mah nyaho munding loba simkuring mah teu beunang dijual teu katingali ku umum mundingna ge sok hayang nyaho mah kanang ge sabaraha kanang ta simkuring diutuskeun ku kolot matak ayeuna simkuring nitip ka sadayana di ditu di dieu gurger kajadian teh keur ngawarah meureun teh kolot teh nepi ka dioyag-oyag alam di kitu di kieu da baheula mah gunung ge ditanggeuy pamirsa atuh baheula mah memeh turun Quran teh lain bismillahirrahmanirrahim pamirsa Robi nahong labi katahong la ila saudatuna mahong longka du alime nahong baheula mah malik ka dieu bismillahirrahmanirrahim haturrahim wassalaturrahim baheula mah ayeuna bismillahirrahmanirrahim kuring teh sabaraha kali disalin wujud pantes ceuk sarina Ratu Adil teh cenah manusia lain siluman lain atau nepi dewa sabenerna saha simkuring telek sing yakin ame kahartos simkuring mah ukur mepelingan teu barutuh mah mulang deui simkuring mah ka alam jagat abdi senang keneh di akhirat pamirsa daripada di alam ieu mah senang keur cicing di luhur kumaha di luhur teh 24 di tengah 24 di handap 24 bayangkeun panu ayeuna mah ka-7 ge geus seuseut bisa terbangnya ka luhur tah kitu simkuring mah ayeuna saking ku dadanguan simkuring rame ye ngan moal waka kaluar mah simkuring mah can ditugaskeun ku kolot ka simkuring geus ngagandeang ngagegot terjun sing waspada ye matak simkuring mah nemongan ka sadayana anu diacuk hideung carana hideung tah jelemana kade awas ya ulah disasaha simkuring sabab simkuring bisa ngajadikeun istri ngajadikeun pamaget pamirsa tak kitu kade ye mana cenah ayeuna putri teh ningali bapak cenah geuning di alam dunya teh eueuh awewena naon cenah eueuh awewena sok bayangkeun baju lalaki sarana lalaki bujal kaciri tangil ongkoh di carana ukur
kieu temong orat. Pake pikirkeun. Buuk dipodokeun da baheula macana bapa istri teh pararanyang. Tas simkuring keur jadi raja panjang buukna. Pararanyang tuh kokorongna tah aya simkuring keur ngarajaan di lain di Indonesia ya. Punten we sih mah abdi mah. Sabab naon dawa untungna sing horeng kaditu kali ge kantun gorengna lamun teu bisa ngajalankeunana. Tah kitu ye. Ayeuna pantes anak simkuring di luar negeri loba, di Indonesia aya putra simkuring. Nareangan da kuring manemongan. Da wujudna ge salin. Mana cenah bapak kuring? Da bapak kuring mah jangkung gede. Da ieu pagek. Bajeng kaos kitu pantes. Tah ieu mentak ayeuna kasadayana tegas sejarah ieu pararake kasep geulis tuluykeun aturan teh matak rek migawe taroskeun ka para ulama samat heula ka ibu sir ramasir samat ieu naon ka ibu nu teu nganung ka bapa teu ngayuga ka inung nu nganung ka bapak nu ngayuga eta teh katitipan saterangna mah lamun urang sae di alam dunya ieu geus ngalaman simkuring punten wae akhlakna sae tujuanna sae amalna sae akrabna kadu kadieu akur teu sirik teu dengki teu jahil kaniaya dicarekan kajeun digogoreng kajeun nu penting mah masalah ieu tekun sautek teh kudu rukun kaditu kadieu teh akur tah kitu mulih ka akhirat teh pamiarsa dipilih di dituna teh sing goreng nu salah kieu anu bener ka dieu keteh jangan kadunya deui mana ayeuna sok we bayangkeun tos janten aki-aki jadi nini delitanana pununganana ogoanana ngisin tidinya kiih tidinya hayang dituntun ceurik ongko seperti naon teh sok tang kene teh kaditu teh cincang cangkong kaga turina lasot tubuh ad kalika lesot di alam dunia teh bakal malik deui kadunya jadi budak deui nu nyata yang kaleng di indungna bentak karasa bayi teh kadunya ngagoar ceurik geuning ku bapa cenah kitu teh simkuring teh kadunya deui nah atuh da baheula teh simkuring teh geus kieu tah kade ieu sing apal sabab naon di akhirat mah bahasana ge benten pamirsa simkuring dia keur ditugaskeun di akhirat dipercaya mantak di akhirat simkuring boga anak 5 ye baheula simkuring teu ditipkeun lak kana istri ayeuna ye hampir dikubur di wae da teu kuduna teh lamun ditah di kurungan poho lami sakitu menit deui wadah simkuring dikubur tah emut balik deui kadunya careurik ditinggalkeun ku simkuring sabab fakta jasana luar biasa gitu tah sami dah akhirat teh Pak pada dihandapna kayu bararadag segede butung muning jalangkung gede di langit mah loba talus mana hujan ngora teh arateul biasa di luhur oge kaos urang kieu dihandap ngan balibar tah karebong naon kasebut teh sutra nu urungan teh pantas kieu tah sabaribar ieu punten sabab pas ngalaman teu kedah terang nu penting hate we lah mana diayekeun tahajud teh tah kudu ngawujud gitu ayo terangkeun mah netak ayeuna omat bisi simkuring enjing digeto boh muli di akhirat boh muli ka luhur simkuring mah kapungkur simkuring ngajol ka langit naon nu barunar 2 simkuring teh ka luhur teh tangarana kitu pamirsa sabab ayeuna teh bakal aya naon neraskeunana anu bakal kasorang wan hamma kul surat malikatur lila sabatu kulum buyurun walamunang lantarilun wa matun sori kelawaratun subhanatuning alamin kut halali Bapak ulama, kiai, santri, ajengan
Bapa nu taruga sadayana sadulur-dulur urang nepi ka rakyat leutik deudeuh teuing. Hapunten anu kasuhun bobot sapanon carang sapakan simkuring tos nagalangsur ka alam dunya nyaritana teu aya bentenna. Di akhirat bahasa walhado turkut madilarwa kata nisarihat kolire batu ucapan anak nu metu carita nyata eleh ku kaayaan indung indung nu nganung bapa nu ngayoga utusan ti para ulama hate teu aya bedana lamun gunung beker punung ngamaledug bakal bingung sagara lamun ngampul caina bakal ciri jeung buktina naon karasa ku umatnu kitu hartina. Mata kayeuna sakabeh urang nguliahkeun naon engke bakalna dulur jukut manusia kai manusia sasatuan ge kabeh ge bisa ngaromong baheula mah pamirsa da manusia keur dihukuman matak sing areling araranjeun bisi jadi sato engkena batu nu dicicingan teh manusia kene ciri kan wanci niang kana mangsa nu utama lalakon bakal dibuka tinu engke waktos kurang kalaman mata gaduh turunan teh sing sararae bilih kaduhung akibatna dalang nu nganung perlamang ciri wanci ti para wali utusan ti para nek moyang Gusti mana ayeuna bangsa naon kaluar bara di gunung-gunung sok senter ku araranjeun misteri-misteri zaman kerajaan bakal timbul muncul taremong ulah gimir ulah halempang lamun gaduh surat tilu kieu surat naon albot kutur hadatiliki Arab gunul anu bakal ngajadi kadituna moal aya di Quran da ngukur kana badan nolong ulah aya sombong nyarita kudu jeung nyata sok didinya geura beunta ti kiwari ulah nek lolong ti kiwari keneh kudu beunta teh jeung niatna. Sagala ayeuna urang Jepang en subet hodol hanatuan ansin hanatun kan hinorosin habatune walang kulurun cina muncul ka Indonesia aya dulur urang disebut cenah Cina teh manganeung ngarumpuk Indonesia padahal aya hartina antara Sunda jeung Cina baheula sabab naon urang Sunda mah beki sare urang Cina mah sok teu sare ngirim harta kas nyampakeun langsung jadi bukti urang Sunda mah dikubur di taneuh teu ngokel taneuh mah mulak-mulik bakal moal boga rezeki matak urang sadean ngadorong ngadukung lamun didukung teh urang bakal bingung nungtung baheula simkuring ditemak urang Jepang lumpatna ka darah Ambon caritana saha tah ditemak di dieu ngajongkeng ngajol ka ditu deui boga anak di luar negeri baheula akibat dibunuh perjuangan simkuring nepi ka bingung nepi ngololos simkuring lain teu tanggung jawab di Indonesia nukang nonggong karasa ku diri kitu teh akibat waktu panas hate keur mikir gimana mangsana kaula ayeuna mulih ka akhirat di ieun deui di akhirat ayeuna titah kadunya geus bosan ngurusna sabab naon di alam dunya teh lamun eueuh anu bener anu jujur cirina kambing hideung lain kambing hideung ai beula mah ku otak semar ayeuna mah kambing hideung ai kambing teh anu denger nu hideung teh lain ku kambingan teangan jelema nu dengerna mana ciri wanci kana wanci niang mangsa kana mangsana bubuka carita nu nganung perlambang baheula kalatang kalapa ge dirabut dipinahkeun gunung ditanggeuy pamirsa mana ayeuna mah eueuh pamirsa sabab alam tos kolot genti bulan genti tahun genti malik di kapoe kane teh awal akhir awas pamirsa waktu teh tos seep sabab kapungkur mah kayang Nabi Nuh berhasil simkuring mah nitah naon cenah kumaha ina nek diayak pamirsa ka dieu
geus mere ciri ti kabari ka para ulama muga-muga sing janten katampi sing hebat ceramah sing murni pelas asih temongkeun ka umat nu leutik nu gede akur nyiptakeun cenah tajuk masjid baheula mah unggal imah we geuningan baratak ditepas teh keur zaman panggung baheula si barudak teh kitu paneman nyiptakeun cenah dabongan hareureuy wae naon kitu kieu teu daratang nyiptakeun me tajuk masjid baheula tah kitu harita nu gede anu leutik nu miskin nu kayana nu pangkatna akur contona teh seperti di tempat sumujud sararea teu pasea nu pasea mah ibarat ti batu tang ngagebah ka batur teh itu hate mah kabeh kita dirinya mah bisa neken bisa ditahan-tahan mangi ka amak oge seperti ditajuk pemirsa keuneu damal bitu di jero beuteung asa ulah dibaham mah bakal bahaya pemirsa tah eta ieu nu jalakakeun mah ieu mana sim kuring mah kapok jadi raja jadi presiden embung pek wae nek kadukung we teu katabihan didukung ku sim kuring da sim kuring teh jadi manusia deui kadunya punten pemirsa sim kuring mah dipaehan alhamdulillahirabbil alamin berarti abdi bakal mal ngajol di kadunya kapok ayeuna sakali ieu deui sim kuring mah mata lamun butuh sok sim kuring aya di kampung daerah Sumedang taroskeun we si A si B na temong titah nu payun terus dipasihkeun ku sim kuring terus ngirim tanda bukti bubuka tah di sisarina sok nyarios kitu cekol teh mah ceng karunya parawekeun yang Ratu Adil teh hoream alim bisi disangka somong ujub tak kabur disangkana teh ketet zaman kiwari mah bapak ayo dibejakeun mah ku sim kuring nu salah dibenarkeun anu bener teh disalahkeun ayeuna mah nyogok cari nyogok kumaha carana teu bisa nitah batur cik ngatak ayeuna mah sok rasa we pake ku urang tenang pikiran ulah salempang pasrahkeun raga jeung nyawa tok pati jiwa raga supaya merdeka ieu alam teh tah mata ayeuna dugdunan urang sadayana bilih sim kuring celedog delika ujub ngaluluhungan kasadayana hapunten nu kasuhun sim kuring da moal tamat 1 tahun 2 tahun ieu teh sim kuring caramah kieu teh mangka tugasna di negara Indonesia sampai ka negara luar negeri sok bahasa ieu teh saha capek ayeuna ge capek wengi tadi nepi ka tabu 3 tabu 4 tabu 5 nepi ka isuk caramah terus ku kolot dilatih sabab naon terus disalin wujud mah sagala ge robah abdi teh belajar deui mata kamari cenah usul orang Jepang jeung Cina harus bahasa Indonesia boleh aja saya mah bilang apapun juga bakal dilaksanain semua bahasa di kitu kieu sim kuring dilaksanakan lah sabab kata-kata orang dari mana-mana pun juga pasti mau belajar bahasa Indonesia saya juga dulu tugas di negeri waktu tugas bilangnya begitu daerahnya aja gitu jangan bilangnya daerah ini gini dan gitu lamun disaruakeun bahasa Sunda kabesok jagat urang mana tah lamun dibeda-beda urang Sumedang tah mah ieu mah urang Banten dibere ciri ku para wali anu mandiri anu tos puguh ku urang anu gaduh bulutang balitunganana yang Prabu kunaon baheulana dilaleuweung tah cirina disunatan baheulana teh disunatan teh ieu titah cucuk puncungna wungkul pemirsa kadal di bagalna rarumpat kaleuweung mana dilaleuweung mah ayeuna teh simbolna teh aya nyaho mah tah kitu mana tugas abri mah dilaleuweung kan enang sepeda tugas lagi ini mah di lemur tah kunaon getos aman meureun kitu da bageula mah eta mah sieun ku dicunatan wungkul contoh eta teh aya ieu barangna ieu
Tah baheulana ieu lalakon simkuring. Simkuring mah sakali dibuktikeun contoh jeung katurunan urang supaya aya pieunteugeun turuteun putu-putu urang. Tah kitu sugan abdi ge lana tah barangna teh kawas kieu yeuh baheula contoh yeuh. Apal henteu titah ti dina wungkul nyunatan teh nah ieu badal di dieu jadi malabur teh tah ieu contona ieu. Kitu. Ngajadikeun naon teh selami mah ieu teh batu pamirsa. Sanes cijeunan asli. Tah kitu. Tah simkuring yeuh pamirsa keur ngarajaan di Mantili yeuh. Baheula mah raja teh yeuh make kongkorong di gengge. Gengge nama dikubur ku simkuring baheula. Mana katarimu meureun ayeuna tah sigerna baheula simkuring. Darengkeun teu gagah simkuring baheula keur jadi raja. Sok lamun arapal malah saha ngaranna baheula simkuring. Tah kitu seueur itu remel baheula mah dilaanan ku simkuring sawareh lah. Tah kitu punten ieu mah matak ayeuna hayu sagala tos di alaman. Ayeuna mah bapa diujina simkuring manggul kai ti peuting jam 4 di leuweung keneh di cocoan reungit jam baladok leueur sok pikirkeun bakal mah itu bakal naon bakal ngabela sadayana padahal mah ujianna berat simkuring ayeuna mah. Tak kitu matak ayeuna sok pamirsa biarin diri sendiri sampai jadi daki cek basana da penting rahmat Rasulullah sing kalaksanakeun nikmat umat sadayana. Tas kitu tah ayeuna sakali deui moal seueur saur panjang lebar da moal tamat ku sawengi sa bulan sataun yeuh. Bakal leuwih ditu teh leuwih ningkat simkuring ayeuna. Bari jeung hirup susah pantari ge cek abdi mah yeuh ayeuna diterangkeun wae. Istri abdi mah di leuweung we macul ngalpoe melak terong leunca cabe jual. Kitu we simkuring pagaweana ge matak bora-bora bisa tempat bener. Ayeuna ge aya basa kitu kieu kumaha cenah bapa teu gaduh beas. Ngaulang deui jabal urusan ieu jabal teu gaduh beas pusing abdi teh. Nu ngirim eueuh geura ku kolot sandi persen. Memeh kadunya mah bener diarayu simkuring teh diolo. Tidak kadunya deui keukeuh. Ayeuna disangsara. Aing ngomongna teh supaya nyaho cenah si lain pait peheurna, kaujanan, kainginan, kaibunan, kaparasan. Da bener bae sangsara. Tah kitu. Mana sagala bidang naon ku simkuring ditetep kabengek ayeuna mah baheula mah teu kieu teuing lah. Taroskeun ka Kanjeng Nabi Muhammad. Dihina baheula ku urang Arab. Bora-bora sia cenah aing oge teu tapi temong jasana sumujud tasugane abdi ge meureun ayeuna ye ngamoga para ulama hayu urang alusan lah bereskeun ye amankeun sok taroskeun ye saha kitu lamun apal bapak ulama breh jangkung badag simkuring ye gondrong simkuring mah keur zaman raja di kerja presiden teu gondrong soten. Tak kitunya hapunten wae titip ka anak simkuring anu di luar negeri na mau dibejakeun negeri na atuh di Indonesia na nitip kudu dipikanya tah putra simkuring simkuring teh ini teh keur kieu geus heubeul 90 tahun jumput kuring di negara Indonesia keur nilai hiji-hiji peuting liar wujudna ngajongkeng simkuring mah kitu ngedang ini ngatro peuting mah tak kitu matak menghade ye tah matak ayeuna misalna maot di dieu ye seueur di Jakarta nu maot lieureun Kanjeng Nabi Muhammad jeung Allah henteu lieureun da geus kalaman simkuring capek tak kitu matak ayeuna dasar-dasarna teh kudu teuleum jero naik puncak teh kudu alaman kade ye titik ti kiwari hapunten kasuhun da yeuna kamerana beli seepnya hapunten kayak orang lajangkeun deui tah sakitu di simkuring bilih aya ucapanana anu teu merenah bilih anu kasindir sampir sinang silokana kitu kieu bilih kabadu kekemplonganana ka pakararanganana
atuh simkuring teh tina ucapanana kirang merenah atuh sombong bedogong ujub tak kaburnakeun eta mah asup atuh bir kenca we lah nu penting diri urang we omean kitu urang mah tahan batur an simkuring mah tugas didugikeun kumaha amanah ieu sia teh keur wadu kadunya aya teh dirugikeun mah aya dirugikeun sieun teh masalah soal dibunuh mah alhamdulillah simkuring pada capek daripada dikieu mah naon bunga henteu senang henteu capek we dulu sok waya kieu batu mah geus kariblas are tas capek kieu teh maka simkuring tas capek ngarit naon teh geura ngaran suluh cek di kampung mah orang Sunda apaan lu itu ngaran suluh orang sana mah orang Jakarta mah kayu kan tak kitu ye mata kayu mah minghadekeun hayang bahasa Indonesia deren ke geus waktu hayang luar negeri bahasa hayu bahasa akhirat bahasa langit teh dar simkuring mah keur didamal baheula cek di langit mah no satun hobli andari walu nahalu kunta tudung deng kata tu dida tak kitu dudu luhur mah udah hanap la entu masa nahan matur lis toko mah lakutun ini tungka lagi tah nu di akhirat mana aya pocong langtung teh ulah lalumpat da sarua lumpat teh aduh cenah manusia lamun cek kieu mah simkuring teh da sarua pada kuring teh salin tong sieun lamun cek ucapan maena mah anu kada hamanu anu inusut pahala hamu anakku inut ngolah hamin anu tah cek pocong kade kudu apal dan geus ngalaman kitu bahasana tapi hapunten tah simkuring ayeuna nitip ka sadayana sing alakur sing dodohan sing asihan ulah owal ku sakede gaduh tuangeun sila asaan atau gaduh padamalan sila ajakan sing rukun sauyunan pamirsa sabab geuning kanyeri kapeurih mah untuk usaha saku sorangan dilakoni mana simkuring mah sagala keur dilakonan anta kanyeri teh kitu tah mata alus sing alus diri urang teh mana ulama teh kudu dipupus-pupus kudu pusti-pusti di dama-dama ulama teh jeung anu tugas negara Indonesia nepi ka perjurit teh sadayana hargai nu tarugas teh kahanapan nepi ka RT ge kudu dikurang teh kudu ditete teh lain ditete naon ditete di dilakonan ku urang ucapan mana teh dihargai ku urang da tugas gitu tah kitu pamirsa simkuring teh tadi oge moal seueur saur panjang lebar da taneuh ge taneuh beureum taneuh bodas taneuh sidung taneuh kuning biru merah sagala kitu kieu teh taneuh oge sababaraha warna di urang oge umum manusia geus rupa-rupi gitu ayeuna pulau Jawa loba Jawa teh Jawa Sunda ora ene ora ono ora teka geus rupa-rupa Sunda ge rupa-rupa pamirsa cirina oh Jawa teh Jawa urang Tegal ieu Jawa Solo ieu Jawa hilir rupa-rupa Jawa ge kade da beunang nyirian Sunda ge rupa-rupa tah mun sakitu wae hapunten nya ayeuna atuh hoyong tepung jeung simkuring beungpeung aya ka didinya mangga henteu wae wios muga-mugaan mah sing sarehat teh sadayana ngan biling engke sepuh ngucapkeun bakal aya keduk cikur angin awas bisa aya gempa naon awas bacakeun bersyukur ka Allah teh naon taroskeun ka para ulama aya kuncina sok digarara we ulah ya Allah ulah ai sia cenah pagawean sia eta mah cek Allah teh ye dan keuteu ngadat kaleuwih tarik teh nyamat Allah teh sok we gawean ku sia pan kitu da geus ngutuskeun ka umatna mana jeglagna kitab teh naon tak kitu awas ye sok sabenerna ieu saha sing apal rokma ilakun hadatiro wal huma ala binati robika lakatu romi ala katu amrikula saali rohna ilaku takmu alaikati robikatu mata hirup jelema teh kudu bener-bener semujud teh anu sautak anu rukun anu metu kitu kawas ye kade mata kasep ulah aing kunyug anjing ulah dipake bisa anak urang teh kitu deui kade ye mana sakacapna saucapna indung bapa teh sing alus katitipan teh ngadidik jadi anak sabab geus cilaka mah indung anu katitipanana nu ceurik saha nu di jero nu nitipkeunana made awas ye tah sakitu wae wassalam deudeuh ka nu aya di alam dunya kun payakun punten nya sadayana
isim kuring wassalam assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Urang teuneun dengan jam sieum, urang tunda dua hanjang siang sampeureun engke ka payuna. Sanes sabarang salayan lebet ka cabe mah henteu, sanes lumayan sim kuring teh lebet ka saha mah henteu. Ayu urang bareng berhirup. Urang teh ulah-ulangan ukur, urang teh urang tongton hatena, urang ayun amingkeun rasana supaya ngeunah karasa jeung geunah tumanihna nu aya nu tarugas di alam dunia ieu. Ka kaum tani, ka kaum gaji, ka kaum anu sakabeh tarugas hayu urang uruskeun tah anu bakal datang teh murang kalih teh sing laras sakali dipunten nu kalangkung omat ulah mabokan hayang mabok mah engke ge geus maot teh gulang-guling anu nyekek teu kudu ku urang bilih engke jadi masalah kade nu mabok-mabok ngarusak ka nagara era negara Indonesia teh sabab kuring babagean tugas deui di negara Indonesia Pulau Jawa sim kuring teh di luar negeri teh bisa aya rumah tanpa dibangun ku manusia diterangkeun nu kalangkung ngajol kadunya di mana ke ngajolna bakal aya rumah dibangun ku alam ye nu bakal nyiptakeun kade ye tah sakitu kapiatur hapunten sakali deui wassalam titik akhir assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh walhamdulillah sali al katoliki nun kolosidukal bakti alhamdulillah rabbil alamin amin kasadayana wa halaturon sadaqalatin